Naon? Sok. Itu popolototnya kalem ya. Nyantai ya. Nah, keur naon, Bah? Keur naon? Mana? Ieu. Eta ketinggalina. Keur naon tong popolotot atuh kalem we atuh. Kalem. Udah. Naon? Jadi pirang-pirang bijakot. Eta teh hiju polontong ka urang euy. Serang badminton. RT 2 kudu dibere surat pengantar. Anjing. Ieu wargana di Titangaci ku aing mung. Ngaran bedakeun eta tah warga RT. Oh, jeung si ade sarwana anjing. Andi gitu. Hah? Nah, horor siapa? Wartu ya punten Pak RT 2, abi ngawatosan aya warga RT 2 namanya Pak Andi ku Pak Atep ali mangacikeun pasihan surat naon eta mah surat duda, surat Tanah. Surat tanah, nu penting mah baca di duit mah surat tanah gitu. Jauh kerek ngomong kumaha. Ngespiral itunya mah kagok. Kerek kumaha. Kan moal kasukan grup. Oh, urang mah dina YouTube langsung atuh mereka tinggal di kusararea. Tingali eta na video. Tingali na YouTube-na. Tingali si bapak eta na beberapa kan jeung kabur. Hah? Nyen konten. Teuing teh nya. Nah, anu kitu anu kudu bak konten ngeunahkeun orang Belanda atuh. Mana teh? Orang nu tah kieu banyak. Inspirasi nanti kieu. Matak lamun ngaranna teh lamun urang posisi kieu mah kan lain miralkeun anu teu balik nya. Bini mah tas model abai curhat ka ieu isi hati yeuh. Urang dududaan teh abah sabaraha tahun gitu atuh. Abah mah tos laku. Oh, nah atas lagu teh rada murungkut gitu. Tuh, disponsori naon? Gudang garam. Garam filter Kediri. Lamun ngobrol jeung urang mah nyambung. Malah lancing ieu kan jeung cik ada mah. Ngobrol masa agama kieu jeung